Ah, ayeuna sekilas tata rucingan. Urang teu ngarti euy. Tata rucingan ieu kok anu swing bisa, urang anu normal teu bisa. Piraku teuing atuh Sep. Emang naon tata rucingan anak resep? Hese lain. Kalma tuh bos, munisiun. Sebenarnya mah ieu teh urang teu ngarti tata rucingan teh. Gampang, tapi nah hese. Kieu tah tata rucinganna. Sebutkeun ngaran-ngaran buah anu huruf halupna tina huruf N. Teu jauh-jauh 5 we. Sok ente kat bisa teu tah? Dah, cetek kata malun. Gampang ngaran buah mah dina N mah. Urang bisa ngajawabna ulah disebut mang ukat. Kieu carana mah. Urang dijawab je langka. Tah. Oh nu kitu. Tuh gampang eta mah. Nanas eta dina N. Ah, uing mah ngajawab eta we 66. 66. Kela ya. Ada tengah arti aing 66 ya. 66 buah lain euy. Oke lah, 66. Bisa. Ayeuna baraha teh? 1 nangka. 2 nanas. 3 66. Tah. 2 deui sok naon hayo. Ente atuh sum naon hayo? Naonnya rada lieur euy. Nenen gitu. Oh, eta mah lain buah atuh sum. Tah, kieu ceuk nu swing. Moah nu nen, moah nya nu, moah na mu nan, moah nengol. Nah, enak na ne, buah jeung nu swing deh. Ya.